Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun wasta abdi Sylvie Dwi Ariyanti ti kelas 12 AK2. Di dieu abdi bade mempersembahkeun teks monolog bahasa Sunda anu judulna Hirup. Unggal kejadian ngagaduhan hartos sareng hirup. Sakapeung kuring naros, naon sababna kuring hirup? Aya nu nyarios. Tujuan hirup pikeun milari harta anu paling berharga, nyaeta hartos tina kahirupan. Sareng eta ngan ukur aya dina hate manusa. Hartosna hirup. Meureun engke kuring bakal mendakan arti hirup kuring. Tapi naon anu bakal kuring pikahareupeun ka hareupna? Kami moal terang masa depan. Sareng langkung sae, upami urang henteu terang, masa depan urang, kusabab upami urang terang, hirup bakal matak pikabosenan. Siga, naha kuring bakal hirup, upami kuring terang, naon anu bakal kajantenan tina 3 detik? Nya hirup deui. Kuring oge parantos maca cutatan ngeunaan kahirupan. Leres kirang langkung eusina sapertos kieu. Kahirupan ibarat ngagambar ngeusian kertas kosong ku rebuan warna. Ngan eta dina kahirupan. Urang teu gaduh panghapus pikeun mupus kasalahan-kasalahan anu urang parantos laksanakeun. Tapi salaku manusa wajar pikeun urang ngalakukeun kasalahan. Kami henteu didamel janten sampurna. Tapi naha leres janten salaku manusa, urang kedah ngahampura kana sadaya kasalahan batur. Aya hal sapertos nasib dina kahirupan anu kuring naroskeun. Naha eta teh kabeneran? Naha sadaya kajadian dina kahirupan urang teu ditangtukeun ku Gusti? Duka henteu terang. Kami salaku manusa ngan ukur tiasa nyobian hirup anu sae. Anu janten jalma anu gunana pikeun batur sareng teras-terasan mudeg impian urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.